Desa Orok Berem, Kecamatan Janda Kembang, aya hiji pasangan anu teu direstuan ku kolotna, nyaeta Asep sareng Neng Imas. Maranehna lamun rek panggih kudu susulumputan ti kolotna. Hiji mangsa Neng Imas jeung Asep papanggih. Kulantaran hujan, maranehna ngiyuhan di saung. Jadi cenah ka mana atuh hubungan teh? Cenah kabeli jantan itu nih. Bukan nuleres apa nih? Hari wae. Ya akang nuju masakeun neng. Pan akang ge nuju mantusan pada mulan heula. Nya atuh menidasi. Can beres Neng Imas ngomong, kaburu datang Pak RT ngagerebek. Baik ya, ternaron marana di saung doan. Baik ya, dari lu ke balai desa. Tuluy, Asep jeung Neng Imas dibawa ka balai desa. Bari Pak RT ngajaran ka kolot-kolotna. Ai mana nanaonan wae atuh di saung batur teh geus kumaha wae. Teu mah kumahaan. Ai Neng Imas nanaonan wae atuh jeung sabaraga Jo Asep. Teu mah Abah, Neng mah teu kumaha, ieu mah salah paham. Waduh, sok marana duaan geus naon unggul ha? Heeh, jigana ada luka anera. Geus aya nama kieu we. Marana daguan di dieu. Pak RT rek ngageroan heula Pak Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Nu mana nu dek dikawinkeun kurang teh? ieu Pak Ustad tadi kapanggih di duaanan di saung. Oh iya nu dek dikawinkeun kurang teh. Swing dikawinkeun jeung Neng Imas gratis, yes. Toa ka Akang, salah paham Pak Ustad ieu mah. Kela toa ka naon sih Neng Imas mari dijodohkeun. Teh tong ka iman teu ridho budak aing teh dikasih asepkeun mah. Imahna oge rek runtuh. Saha iman arek luntuh teh? Tinggal Tuntung nama, Asep jeung Neng Imas terjadi dikawinkeun. Singkat carita, Neng Imas nanya ka bapana. Paling si Alek budak babaturan bapak beunghar segala aya di ditu nage. Ale mah tuh Pak, dan Neng mah hoyong lagi kasih Kang Asep. Naon kasih Asep? Geus kajang Alek nu puguh masa depan oge bakal cerah. Naon aya mah dan Neng mah Neng Imas beulik tuluy asup ka kamar, sabari ngageblakeun panto. Tilu poe saenggeusna datang si Alek jeung kaluargana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan Alek kumaha mah? Kamar? Sareng si Mam sareng si Ded geuningan. Mangga salamet. Aduh, menikah hot-hot gini ya di desa teh. Heueuh nya nu dikawat kieu. Udah biasa di desa mau asing, nanti mau sapi. Gue kamu, mau Neng geulis tadi gak itu bari dijodohkeun teh sareng Neng. Nah, ieu jangan Alek teh nu rek dijodohkeun ka Neng teh. Wow, sok kreatif pisan si Neng Imas teh gaskeun ieu mah. Naon aya Bapak main jodoh-jodohkeun wae kan Neng mah kabungkus si Kang Asep. Naon mah jeung bawa kasih Asep si Asep mah balangsa. Naon ari eumah da Neng mah hayang si Kang Asep titik. Ibu, saha si Asep teh meuni kamu pisan ke si Baby? Geus tong dipikiran da si Asep mah jelema sangsara. Saenggeus kitu, keluarga Alek balik ka imahna. Di ruang tamu, Alek jeung kaluargana ngomongkeun Neng Imas. Mams, pokoknya Alex maunya sama si Neng Imas titik. Nya hani menak ninggok, Alex mah geus saya ka si Neng Imas. Alex, gimana kalau ke dukun aja? Pelet we si Neng Imas mah. Besukna, si Alek datang ka dukun anu sakti pisan. Nugas pengalaman melet-melet. Tapi dukun eta teh rada torek, keabusan juri. Hah? Bogo kabajan cok bodor wae si Ujang mah. Awewe ngaranna teh si Imas. Naon? Rek mas kawinna make ganas. Oh, mas kawinna rek mau ganas. Neng Imas, Neng Imas. Oh, Neng Imas. Terus naon atuh rek ka dieu? Ampunnya, dek naon deui atuh? Melet. Kenapa ngadu hayam? Melet mah hayam halus mah mahal. Sabaraha bah? Sok we da urang mah beunghar. 20 juta. Wios lah ka Ujang mah 12 juta. Duh nya. 20 juta tadi bae lah ke si Imas mah. Cing ku aing orang jampean. Ting
Ting pilinting domba galing tok tok torok tok borok kokok tang tang kolentang gede kutang. Sia. Tajang bikin pakekeun ka awewe nu maneh resep pasti bakal mengudag ka diri maneh sorangan. Nah, non bah, non bisa banyak. Non. Duitnya mana? Oh iya, Bah. Alek indit bingah sabari mamawa Kang Kalung ti dukun tadi. Niat ka imah ning Imas, bakat bahagiana Alek lempang tutungula tingali, nepi ka ti jongjorong kana batu. Si Alek teu nyaho bahwa Kang Kalung nu tadi teh murag tina sakuna. Kapanggih ku nugel di kampung Orok Beureum nu ngaranna Bede. Kong orok, euy. Sanggeus dipake si Bede ngarasakeun reaksi pele tina eta kalung. Kabeneran jol panggih jeung si Alek. Si Bede nguhudag si Alek, bari diwir dibonyong-monyong hayang nyium si Alek. Si Alek sok bari lungkat. Di tempat lain, si Asep curhat ka indung bapana. Masih dijodohkeun jeung orang kota nu beunghar. Kumadi atuh Sep, geningan kolot nasi Neng Imas ge teu doaeun ka maneh da maneh mah jalmi miskin. Jual domba ya tuh mah. Pugu teuing domba arorok keneh kitu dek dijual sabarahaeun. Geus we Sep, da si Imas mah yang selain jodohna tuh aya nu daek ka maneh si Rohayanti. Ah, embung Pak, si Hayati mah busumut. Kan kitu mah gampang Sep pawolan kue podol. Saenggeusna si Alek diuudag ku si Bede, si Alek balik ka Imas sabari haheho capek. Tuluy nyangan indungna. Mams, kenapa Mams? Alex, induk teh bangkrut, tanah ge di jarwalan tuh, tempo bapak maneh teu judi wae. Nah bisa Mams, apa? Heueuh, lanceuk maneh ge pipilueun si kehe teh. Embung aing ya. Emak Alek ceur kekosehan dahatana beak pake mayar hutang judi. Kaisukanana, si Alek datang ka imah Neng Imas jeung kaluargana. Waalaikumsalam. Ucu, mangga hadir kabar. Mohon Pak. Bapak, I am sorry, aku teh jatuh miskin, jadi kumaha tuh? Jadikeun we nya ngawinkeun si Imas jeung si Alex teh ngarang bisa numpang hirup. Makan buka kebun jualin Pak. Ngeluan judi we. Eta, si goblok, sadar dia teh puguh we budak aing di Paraban naon. Ada itu sih ah, tahan teh geus mariskin. Ibu atuh da ibu abet teh boga pisan si Neng Imas oke geber-geber. Ada itu sih. Selila tidinya, si Asep datang jeung kaluargana. Bawa duit jeung marake pakaian anu alus tur gaya. Ieu mana ya, Sep? Tadi diganteng ieu euy. Ini ada gapura. Kalau Asep, berhenti di mana teh? Lah ini kan Asep kamu lagi, jadi kan Asep gini nih. Nah, itu nih kurang kawin, akan kedua dia si aku 20 miliar tuh. Ayo atuh Kang, ayo. Pasti terima mana anak gede. Hah? Lamaran? Ayo atuh balik. Keluarga si Alek indit bari kecewa. Bakat ku ditolak bebeakan ku keluarga Neng Imas. Mangga cara nikah. Mana ya, Sep ya teh? Jadi ganteng ieu teh, Sep. Kamu dijadi kaset. Ya atuh udah mau balik makasih. Ayo Kang, ayo. Akan kedua bisa Belum beribadah. Ya ayo atuh Kang, ayo. Tuntungna Neng Imas jeung Asep kawin. Hikmah carita ieu teh nyaeta ulah gampang nganilai batur goreng. Kusabab nu nentukeun takdir mah lain urang, tapi Gusti Allah. Iiraha wae, keayaan hirup urang bakal tibalik, teu bisa diatur kesorangan. Hirup mah heuheuy deudeuh, mun teu heuheuy pasti deudeuh. Tah, mulai ti ayeuna kangge urang sadayana teu meunang ngabeda-bedakeun jeung nganilai batur teh rendah. Unggal kecap pasti salah, utamana kuring mung manusia biasa. Satu acan nutup ieu film, sim kuring nyungkeun dihapunten upami aya hal-hal anu teu matak nyenangkeun manah. Hatur nuhun, salam sejahtera kanggo sadayana. Kang, bari dicana ke mana atuh hubungan teh? celaka bumi jantung teh. Atuh neng, atuh. Kalem.
Kale kayak bola. Tiga pelok anjing jadi. Emang teh capek tenagana terkuras ku seuri, emang teh capek. Capek lagi gimana kak? Aing neng teh bade dijodohkan jeung saha? Pan jeung si Alek budak babaturan bapak beunghar segala aya di ditu nage. Ali mantu Pak, dan neng mah hoyong lagi jeung si Kang Asep. Naon Kang si Asep geus jeung Jang Alek nu puguh jeuleuh. Mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jang Alek kumaha damang? Damang. Aduh, mereka ngomong gini. Ibu, tamu. Mohon neng geulis ka dieu geura gitu. Kabedokeun teh sareng neng. Nah, ieu Jang Alek teh. Nah, ieu Jang Alek teh nu rek dijodohkeun ka Neng teh. Wow, so pretty pisan. Beungeut tuh tahu aja. Geus tau di pikiran da si Asep jelema sangsara. Kopian dina ieu. Goler, nggak goler. Kenapa dulu? Karena masih ada balik gitu ya. Apa cik? Ini goler. Balik tantrum. Jadi outfitnya sama banyak. Kata kayak Iya aya deui nya geus ieu nya. Scan bekar. Kana dulu. Oh, scan berharga. Pam pam pam. Kali deui. Nyesok sok datang. itu sih patama. Mams, pokoknya Alek mau sama si Neng Imas, titik. Ya hanya menak jinggo. Enggak anjing. Mah kumaha tuh mah si Neng Imas rek dijodohkeun jeung urang kota nu beunghar. Kumaha deui atuh Sep, geningan kolot nasi nang Imas ge teu doaeun ka maneh da maneh mah jalmi miskin. Jauh ya tuh domba teh mah. Kumaha? Sok sabaraha, da abi mah beunghar 15 juta, bayalah ka ujang mah 20 juta. Bapak, I am sorry, aku teh jatuh miskin. Jadi kumaha tuh? Jadikeun we nya ngawinkeun si Imas jeung si Alex teh ngarah bisa numpang hirup. Pak kan buka kebun jualin Pak. Duluan judi weh. Tah eta Si goblok sana lihat teh pugo ya, Pak. Pugo we budak aing teh pada di parang. Cara likah. Pak, cari mic-nya. Nah, ini ngomong gini ya kan?